warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa, wilujeng tepang sareng simkuring Alia Hairunisa sareng Tiara Diarahma dina acara rumput jagung. Anu bade ngadugikeun watak kahiji nyaeta ramalan cuaca dina poe ieu nepikeun ka poe Kemis 30 November 2018. Ayeuna tos kasambung ka Syahrani Selandi Putri di Syahrani tempat. Selandi Putri. Di dieu abdi bade nyarios cuaca poe ieu. Abdi aya di Desa Ciawi, Kabupaten Bogor. Bisa ditingali ku arurang. Cuaca poe ieu mendung jeung bari arek hujan. Menurut data BMKG, Kota Bogor jeung sakitarna bakal dilanda hujan nepi ka Kamis 30 November 2018. Jadi diharapkan untuk masyarakat Bogor jeung sakitarna mun arek kaluar imah selalu waspada dan selalu berhati-hati. Sakitu wae ti abdi kembali ke studio. Syahrani Selandi Putri, ayeuna ngasupan usum hujan wilayah Desa Megamendung serta sakurulingna rawan kana musibah longsor. Longsor ieu diantarana terjadi di RT 3 RW 1 Desa Megamendung Kabupaten Bogor Jawa Barat ti poe Senin kamari. Ayeuna sudah tersambung ka Radio Turun di tempat. Alia sareng Tiara di studio. Di dieu saya simkuring Hadana Badan Sari Putra bade nyarioskeun kajadian longsor di Desa Megamendung Kecamatan Megamendung 2. Seperti orang bisa tinggali di dia geus kejadian tanah longsor di salah sahiji desa di dia. Jadi kusabab cuaca anu ekstrim, curah hujan nu tinggi, angin nu godek-geluduk. Jadi kejadian lah longsor kos kieu. Jumlah korban anu jadi korban aya data ti kepala desa di dia nyata aya 2 luka-luka, 3 korban tewas jeung 2 deui can kepanggih. Seperti nanti kali di dieu can aya bantuan ti pemerintah sebenarnya desa kepala desa di dia geus ngajukeun bantuan ti pemerintah, tapi seperti nanti kali can aya jijian nu datang ti pemerintah. Jadi orang ngedoakeun we supaya pemerintah bisa datang bantuan secepatnya supaya warga-warga sekitar dia bisa beraktivitas seperti biasanya di ya. Sakitu ti simkuring Dina Badan Sari Putra kembali ke studio. Hatur nuhun Raden Ramadan. Ayeuna urang asup kana wata nu katilu nyaeta tentang lalu lintas di Jalan Raya Puncak. Ayeuna tos kasambung ka Yonatan di tempat. Nunu di studio, Abdi Yonatan bade menyampaikan kondisi lalu lintas di Jalan Raya Puncak. Bisa orang tingali Jalan Raya Puncak ayeuna padat merayap kusabab dijokan libur sekolah. Loba wisatawan nu datang ke Bogor dari luar Bogor. Sakitu ti Abdi kembali ke studio. Hatur nuhun Yonatan atas informasinya. Pamirsa, sakitu nu pikahatur Wilujeng patepang deui dina watos-watos anu bakal dongkap. Abdi Tiara Diarahma sareng Alia Hairunisa Amit mundur. Wilujeng enjing. Salam rumput jagung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.